Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana tepangkeun nami abdi Daviana Syaputri di kelas 10-3 SMAN 1 Bojonggede. Dinten ieu abdi bade ngadongengkeun carita Sunda anu kasohor nyaeta Bawang Merah jeung Bawang Putih. Bawang merah jeung bawang putih. Zaman baheula aya hiji kulawarga anu hirup bagja. Aranjeunna kagungan putri namina Bawang Bodas. Tapi hiji poe indung Bawang Bodas geuring sarta saahrina maot. Sanggeus kajadian eta Bawang Putih cicing wae jeung bapana. Bapana Bawang Putih tukang dagang anu sering ngumbara. Teu tega tinggalkeun Bawang Putih sorangan di imah. Bapana Bawang Putih mutuskeun pikeun nikah dieu jeung Randa. Si Randa boga anak hiji ngaranna Bawang Merah. Sabenerna mah niat bapana teh supaya Bawang Putih teu keuweung jeung boga babaturan nu nulungna di imah. Tapi teu teulah indung jeung adina Bawang Putih miboga sifat jahat. Marenahanan kadedeh ka Bawang Putih ngan lamun aya bapana. Najan kitu nalika bapana indit dagang, marehna nyieun Bawang Putih ngalakukeun sagala pagawean di imah. Kawas pembantu. Teu teulah musibah Bawang Putih teu eureun-eureun di dinya sanggeus sawatara lila bapana Bawang Putih oge geuring sarta akhirna maot. Ayeuna indung suku jeung bawang berem beuki kejam ka Bawang Putih. Malah waktu istirahat Bawang Putih beuki ngawatesan. Saban poe manehna kudu nyumponan sagala kaperluan Bawang Merah jeung indung sukuna. Nepi ka hiji isuk waktu Bawang Putih keur nyesuh di walungan. Dinten hiji bapana Bawang Putih muli ka imah bari geuring. Penyakitna kacida parna. Nepi ka Bawang Putih kacida sedihna. Marehna teu kungsi ninggalkeun bapana nyalira sarta salawasna ngurus kalayan pinu ka nyaah. Nanging nasibnya rios sanes. Gusti maparin pupus ka bapana Bawang Putih. Teras pupusna teh leres kajadian. Ayah, jangan tinggalkan Bawang Putih. Ayah. Bawang Putih kurasa sedih sabalikna indung tiri jeung bawang berem malah gumbira. Lantaran imah jeung bandana bapana Bawang Putih janten kagungan marahna. Hahaha, tingali atuh bawang berem. Tungtungna anjeunna maot oge. Hahaha, nya Bu. Urang mah siga. Hahaha. Hiji poe Bawang Putih indit ka walungan pikeun ngumbah baju. Waktu harita manehna masihkeuna sarelan jeung lapar. Kukituna awakna karesen leuleus nalika ngumbah. Tanpa disadari selendang karesep indung tirina kabawa ku arus walungan. Nalika Bawang Putih rek nepatkeun cucian kana karanjang manehna kaget. Hah, selendang karesep ibu teu aya, ulah-ulah kabawa ku walungan. Ceuk manehna bari panik. Duh, kumaha ieu? Abdihan teu wani mulih, ibu pasti bakal ngahukum abdi ageng-agengan. Akhirna Bawang Putih mutuskeun pikeun ngalanglang walungan ngeungan selendang indung tirina. Dina tengah jalan anjeungna patepang jeung saurang petani nu keur mamandian sapi. Paman, naha paman ningali selendang berem di walungan? Ceuk Bawang Putih. Petani ngajawab, selendang berem. Oh enya, paman nepo. Sigana selendang eta dicandak ku nini-nini anu keur nyuci pakean tadi. Imahnya aya di luhur walungan. Bawang Putih geura-geura indit naik ka gunung. Didinya anjeunna manggihan hiji imah leutik. Anjeunna terus ngagebuk panto. Nenek, naha nenek mendakan selendang berem milik ibu abdi, cekna.
Di jero imah keluar seurang nini-nini anu sepuh bari seure ramah. Aya incu datang, mangga asup. Saha ngaranna, cu? Abdi Bawang Putih, Nek. Nini eta nyarios yen anjeunna bakal meureuh selendang beureum. Eta kalayan hiji syarat, Bawang Putih kudu mantuan anjeunna heula. Tanpa ragu Bawang Putih satuju. Sadayana sapoe Bawang Putih mantuan nini eta. Masak naengan kai bakar bebersih imah. Jeung ngumbah pakean pikeun Bawang Putih eta pagawean teh henteu berat. Sebab anjeunna geus biasa ngalakukanana. Dibala waktuna Bawang Putih pamit. Nini eta meureuh deui selendang beureum bari ngomong, "Bawang Putih, ieu selendang nu ku incu dipilari. Oh enya abdi hoyong mere hadiah ka incu. Ieu aya 2 buah labu, hiji leutik jeung hiji gede. Pilih nu incu resep." Bawang Putih ningali tuluy milih labu leutik sebab ngarasa moal sanggup mawa tu gede. Da anjeunna oge kudu mawa karanjang pinuh pakean. "Abdi pilih nu leutik wae, Nek." Nini jawab, "Sae cokot ku incu, tapi inget ulah dibuka samemeh dugi ka imah ngartos." "Ngartos, Nek. Abdi bakal nurut," cek Bawang Putih. Ikat nepi ka imah Bawang Putih ditarajang ku indung tiri jeung bawang beureum. "Ti mana wae maneh Bawang Putih, kumaha wani ngalawan ka kami?" "Punten Bu, punten. Tadi abdi cukup. Kami teu butuh alesanna." Marehna terus ngukul jeung nyiksa Bawang Putih. Tuluy panonna nenggel ka labu anu dibawa ku Bawang Putih. "Beulah labu eta. Masak ayeuna, kami geus lilah ngantosan." Bawang Putih teras nyandak peso beulah eta labu. "Astagfirullah, beut kaget pisan sebab isina pinuh ku emas, permata jeung harta nu berkilauan." "Hah, ti mana maneh meunang ieu, Bawang Putih?" cek indung tiri jeung bawang beureum.